Yuk hayu urang gogojakan. Heureuy Bandung siap nyarengan. Bener, ya bener. Carita asli ti Priangan, hiburan eak-eakan, tong hilap di lalajoan. Yuk di lalajoan, yuk babarengan, yuk di lalajoan. Teu niat nyinggung sasaha, omat ulah parasea. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampurasun. Weh, gaya nu simulang di Mana? Sukabumi. Sukabumi. Weh, Lu balas nahareun gitu. Oke. Saja itu teh. Kita kan ngajak. Saja. Oh, didinya teh tenang. iya atuh. Siap. Sugan teh bener rek kayak saya mah. Kumaha ya? Saya mah hesekeun. Kabar Imah. Tamu, anu tamu. Oh, alhamdulillah aduh. Tiga nawain pengalaman itu. Tinggal capek lah itu. Benar balik di Sukabumi. Sukabumi terus ka Cianjur terus ka Lembang. Walah, Wah, gede. lain eta. Wah, Mang Eri, lamun geus balik kieu mah sok loba cerita meulina mah. Oh, nya atuh. Ya, benar kan? Bawaun caritakeun ke anak cucu. Anak itu. Ya, karena ke anak cucu tadi ulah ka. Nya, oh atuh. Urang heula nya Mang Eri. Betul. Sok kita ke naon. Iya, we, anu di Cianjur lah Cipanasnya. Heeh. Nah, saya teh eta hayam pelung mang. Yang belum? Ya, waduh kongkorong teh di lohor di jam 1 nepi ka magrib tah. Walah, Pas salah gorerna. Hebat. lewat euy. Tuane saya teh tapi katus nunutan masih kena kongkorong eta hayam. Penasaran dibeli tah. Hayam pelung teh. Dibeli. Alah. Terus gitu teh dibeli. Apa we ka imahnya di pelungan. Nah, ari teh teuing kaget meureun teu jadanya teh eta hayam teh tungguan sajam. Ari teh nah sorang teh jadi beda, kongkorong teh beda. Ah, nya sarua atuh make jeung beda. Nama beda. Beda, mang dia kayak beda aya bikang hiji dinya teh. Heeh. Mang bikang mah halus pisan Kira teh. kira ceritana. Minum ulah. Sok. Banyak. Oh, saya pelung bisa beda suarana kan aneh. Saruanya. Oh, oh. Mana ge atuh. Ini berdua lah. Aneh kan? Nya aneh atuh da. Iya. Mun hayam pelung sorak kitu nya dibawa ka imah nya kitu. Itu mau jadi kuek. Beda ieu mah. Nah, bisa beda. Untuk kongkorong itu panjang pisan itu mah. Ya biasa apa mun hayam pelung. Heeh. Datang ka imah beda kongkorong eta. Nah, Ya beda. kumaha eta? Kakaracus. Kakaracus. Banyak langsung. Nah, kakaracus. Kakaracus. Hari ini tuh, nah kumaha suarana tadi lah. Lain gitu dong. Kongkorong. Wah, lila toh. Gila Mang Eri nu kitu mah. Hayam pelung. Ya bawa di pabrik teh. Kita kan ada bikang hiji di kanan teh di imah teh. Ayo cepet bikang teh. Bet. Karena kini asupkeun barunya cek urang mah. Oh, atuh Si lain. goplet, oi. Cik naon deui? Pasti kena Sukabumi. Sukabumi pasti Sukabumi teh atuh. Sukabumi kan terkenal kan karena memperbaiki alat kita mah. Wah, Wah, Erot. Oh, erot. Tapi ieu mah lain, Resep Mang Eri ieu Oh, mah. erot ieu mah lain. Aya hiji deui eta leuwih cespleng eta. Wah, nya ramuanna ge ukur teu make syarat itu untuk Tahu, wah, cabak emang- kudu cabak Siapa kumpul emang kumpul cenah Mang Eri? cabak Siapa kagedean? langsung Oh, Woi, asli Anjing mah. begitu mah orang tegapita dan nganter babaturan. Heeh. Ada berita hasil udah aduh apa bisa gede. Ulah. Kalau godor syaratnya hiji cenah Kang. Urang di dieu mah. Oh, coba teh. Untuk ieu untuk hese syaratna ge. Ukur ulah kanginan unggul. Ulah kangin Nah, gampang Masuk angin menurut Ya. dikerok. Nah, eta teh kusabab ulah kangenan gitu urang teh didumpal terus deket naon. nyaho. Malah ieu lain awak mah ulah kangenan. Kalau ieu mah barang
Utun we, si Utun we lah, si Utun. Awak patenana buligir. Buligir. Yang penting si Emon. Karesekan bingung mau ke dia tuh. Wah, pokoknya mas jalan deh orang penyeklan kan ngabonce dah dibonceng kan. Iya, we orang kasih ke anginan gitu. Bisa-bisa helm itu kan dia. Soalnya sih ke anginan kan. Helm berarti pakai helm di jalan. Tuh. Pokoknya masalah tangka jaga we. Nah, emang hasilnya pada kan tuh, kalau bodoh. Adik kita oke-nya. Sayang. Di mana sudah celaka? Pemajikan aing jadi atokeun cai Ya Allah, atoan gua di mana-mana. Waduh, biasa da kain mah teh budak teh teu sare deui. Sudah sare, ulah kumaha we dibere obat turu. Nah, dibere obat turu, sare we teh budak teh. Langsung ke dites teh mah. Tes? Karena apa? Hah? Karena tes. Nya ka jelema tuh ka pamajikan. Bising kak. Pamajikan mah. Ini kali yang pantau. Apa tuh? Mana mulai dikaresekan segala. Itu aneh kan pemajikan teh nanya. Ya aneh. Wah, kunaon eta? Di mana? Ampun aing euy. Pamajikan teh. Jadi nah kan jadi beda kieu cenah teh. Kunaon? Oh, pas dites teh. Heeh. Anjir, buat Ada tuh. Iya, aing. Tangos gitu. Dites berbagai jurus urang. Ah. Wah, jurus kayak gitu pemajikan kunaon bukan mau puas. Aya jurus terakhir urang teh. Nah, kumaha eta? Nah, eta mah anu ditongengkeun teh gini. Wah, Iya. Eta Tongeng. tangos gitu. Tongengkeun nek urang teh. Wah, ngeuseun ngeunahan. Are teh. Si Jakal teh pemajikan teh hitut deui. Loh, Itu. Atuh kumaha eta pan ulah kanginan. Eta jadi lempis. Langsung lurus jadi kembali ke semula. goblok. Ada kanginan Ya ini atuh. Eta di Sukabumi eta. Tapi jadi biasa deh ya. Biasa deui ya. Oh, aing ke situ mah. Rugi jauh-jauh. Tapi lamun bisa nyobaan sok bae lela. Aya eta nu anyar eta. Nah, Sukabumi, eta Cianjur ka Sukabumi. Kemarin orang sekolah di Bapak we lah. Oh. Orang kampung capek. Terus yang mana di? Ini kan emang. Emang wah tuh terkenal. Nah, di emang teh. Ayam baturan di situ teh. Kedua. Karena kan ternak sapi, kita susu sapi susu teh. Karyawan teh 20. 20 oh. Oh, itu udah tempat tadi. Oh, ayam 20. Nah, si eta teh anu 20 teh. Wah, anjing bae. Nah, eta teh hiji mulai keluar eta anu 15 orang mah. Wah, buat keluar gitu. Itu panjang ceritanya teh. Terus ditenyehan ku sapina. Walah orang itu. Tenye ku sapina kan luka-luka gitu. Naon bisa ditenya? Can bari sagawe. Kan meres gitu kan. Oh. Orang meres susu we unggul. Ayo nu 5 atau 5 anak kapake ku sapina teh. Lain bisa. Lain kududungan lain. Lain kudu dulu Ku sapina. jangan nurut si sapi teh. Nurut. Tages kata nu 5an eta mah. Karena mah giliran 5an eta mah ngunaheun cek. Jadi itu eureun eta mah. Teureun eta mah. Gede Lamun gitu. anu 15 urang mah urang sapi teh berontak. Out we nanya. Ya. Nah, nu 5an mah nurut. Jadi sabab rajin eta nu 5an mah. Jadi tos meresap susu teh mah tos meresap kita ngajol-ngajol teh. Kalau tangah ka luhur saeutik. Ngomong ku dia diusapa. Jadi nurut eta nu 5an eta mah. Ya. Majikan aing jempek. Lain. Jadi nu 5 eta teh pada kapake teh nyabaan eta. Lain susu wae sikeun nama. Teh susu teh tah momok aing ya hayang dicabak cek sapi eta teh. Gitu. Jadi nurut. Oh, pantes. Nu 5 teh. Nu 15 mah da. Ngobrol. Tara orang jadi eta beriman. Teh. Nah, gitu. Aya wae. Bukan salila kamari ditinggalkeun aya naon deui namanya? Ya, Cerita. Mangerita. Urang buka cerita bagelan itu. Jadi kan urang tuh di Kalimantan yo. Di proyek. Sekarang proyek kan jauh di pemajikan. Pemajikan urang di Bandung. Ya. Urang di Kalimantan. Nya hari sampai 2 proyek, seminggu 2 minggu. Kuat. Terus bang bulan-bulan tuh balik. Nya tuh kuat urang. Hari Iman mah kuat. Ya, kuman kuat. Si Emon. Aduh, Ajol-ajolan. Aing
kumaha urang teh carana kumaha. Nah, pas hiji poe urang di Kang Yana ulin. Kang Yana carita ka saya. Abah Heri hari nunggueunah jeung nu murah di mana? Weh, di tempat eta tah. Di murah. Hari saya mah samayar. Ngan ieu mah nah mahal wae kan Mahal urang. salah. Teu boga ieu. Ari urang mah teu mayar eta kunaon? Abah dililit kurang tuh baheula masuk aya kasetnya. Ya. Nah, pitana dililit tah tuh saya teh. No, Aduh, Allah Akbar. Kenapa Tah, itu? gitu. Jadi dililit ke batu. Jadi urang teh mun ka ditu teh kan lain urang nu puas, awalnya nu puas karena nu urang gede. Ari Kang Yana wan teu. Wantagna ku saya. Sadar ieu mah. Mantagna mahal wae. Mantagna ku saya di ieu beresaran Kang Yana mun ari ka dinya. Mohan di nanti Dililit kita. kabel eta teh nya ku nanti ku kita kaset. Kita kaset. Nah, pas gitu Kang Yana ka ditu. Kan datang manehna ka teh itu nanti. Kang Heri bener euy cenah. Kunaon? Bener puas awe eta urang geus puas euy. Ngan urang poho tinggalin ieu na. Jadi tuh Copot. di jero. Tinggalin di jero urang deh. Jadi ngalagu berarti. Pas gitu teh kalian agak itu geus teh. Tak isukna awe eta datang ka imah. Ngambek. Kang Heri mana Kang Yana? Kunaon? Kaset tinggalin. Tinggalin mah. Ruas cenah manehna pas di WC. Naon ieu nu ngak teh? Nu ngagubray ieu pas di rambut teh. Lalaunan teh begadang. Ya, cek urang pasti aya. Ya, kayak raman tuh, ciganan tuh di talian, tali Apa ngabejaan lilit cenah hungkul, dililit hungkul. Oh, awalnya datang ngoncok ke orang, kan, iya, naon ngambai dia. Laguna begadang jangan begadang. Ada suka lagu teh. Ayang jajan itu dewa aroku. Gitu. Ya wae bener. Benar. Tadi istirahat lah. So kasih bareng di nomor lah, gampang Sih kayak orang. saja nih mah. Nah, orang bukan cerita deh ya. Nah, Baheula teh orang kan dagang, sancan ka proyek teh dagang ya. Ya dagang sih kieu eta buah-buahan. Ada orang kan hayang keren ya, amun aya nu nanya, "Pak, ini sabaraha?" Ceceng. Langsung itu teh nanya. Ceceng teh sabaraha? 1000. Wah, gitu. Nanya deui, ari ieu sabaraha? Cenggo, ari cenggo teh sabaraha cenah? 1500 cek saya. Ari ieu sabaraha? Nanya deui tah nu meuli teh. Ceban cek saya. Nanya deui tah, ceban teh sabaraha? 10.000. Nah, pas itu orang kan pusing, jelema atuh meuli tarik nanya ya. Nah, nanya ke deui, "Kang, ari ieu sabaraha?" Wah, ieu mah rada mahal, Bu. Sabaraha? Goban. Nanya ke deui tah. Ari goban sabaraha? 50.000. Urang teh geus kesel ya hate teh nya. Angger nanya deui coba. Ari apel sabaraha? Ini urang bakal ku aral. Ban-ban cek urang teh nya. Ari ban-ban sabaraha cek nu meulina teh? Sia dikade ku aing ban-ban teh. Bakal ku aral. Ya, urang kan hayang keren ya. Heeh. Sok ayeuna goban ieu bejaan ku urang. Nya lila mah teu meuli wae. Nanya deh pas manehna terakhir nanya, "Ieu sabaraha?" Ban-ban. Nanya ari ban-ban, angger nanyakeun deui, "Ban-ban sabaraha?" Sia ku aing mau jelasin. ban ceng. Ban ceng. Ban modalan nya. Goblok mah. Meuli teh nanya deui jeung nanya deui. Tenanya deh terakhir. Entuk sieun. Oh, itu sabaraha? Ieu mah kacoceng. Goblok ti seceng, ti 1000 goceng. Ceban goban angger nanyakeun deui. Nya aing aral teh deui. Ku apal ban-ban we ku aing. Ban. Angger masih nanyakeun. Sabaraha ban-ban teh? Sia ku aing goblok. Ieu hak meulina. Bodoh gue ya. Sok Kang Yana. Aduh, ayeuna dia. Awa pokoknya mah ieu mah, Pak. Mari. Awa dongeng. Ya, ayeuna urang cari tadinya. Amun ieu mah. Iki ya. Jadi
Pak Haji yo. Haji tetap sholat Jumatan. Balik ke masjid mana ngeluh. Ini hari tanggal jambu aya budak. Ya. Keur ngalah jambu. Rawas Pak Haji astagfirullahaladzim motor budak eta naik eta kan teu make celana budak teh awewe. Awe. Weh Neng, turun. Heula Pak Haji kita can seueur nyandak jambu. Turun heula ka dieu. Turun teh si budak teh ku Pak Haji. Amun teh taekan eta pake celana. Ulah sakitu ieu awewe mana untung leutik kenes ya. Langsung tah si Pak Haji teh. Geus pokona mah kieu maneh teu boga celana, ieu dibere kurang 50.000. Wah, Nya atonya. Wah, goblok kira. Nah balik tah. ya balik. Heeh. Nanya ka indungna beureunya. Oh, nanya ka indungna orang gitu. Pak, mak, kunaon? Tadi abdi nuju naik jambu. Tanggal jambu, aya Pak Haji ngalangkung. Terus kunaon Pak Haji na? Nyari cusulan abdi biarang turun. Kan abdi teu nganggelancingan, jadi kaciri meureun ku Pak Haji. Terus kasihan we abdi teh 50.000 keur meser lancingan. Cek budak na teh ka indung. Indungna boga pikiran, anjing budak bae biar 50.000 komo jadi aing. Wah, pas Jumatan hareup datang deui tah Pak Haji teh ka masjid biasa tos salat teh ningali. Astagfirullahaladzim kurang ajar, euy, turun. Si urang mah indungna budak eta naik. Teu make celana. Turun sia. Kolot-kolot ngerak-ngerakeun. Nah, turun tah si ibu-ibu teh. Oh. Itu berena 1.000. Nah, dapat 1.000. 1.000 cenah. Pak, Baik kana naon cenah? Nah, hari budak naik ka luhur dibere 50.000, ari abdi nunggus gede bere 1.000. Kurut dah, meuli silet. Bremos beuneuh. Kita Kurut tadi kurut. Aduh, gaji. Rugi Ternyata geus dieum nu indungna mah. Aduh, tuh kacida eta cenah. Gamlung cenah Pak Haji. Aduh. Top ngemeng-ngemeng. Kita minuman udah panas itu. Iya. Coba cerita nu nya. Kan ari urang mah lalaki amun salat teh kan sekarang make celana. Oh, Pak Haji ke masjid Jumatan ke celana pakai celana kan baheula mah motor paling mewah teh Vespa. Oh, Pak Haji balik salat Jumatan teh balik teh ngebut teh otomatis nyingkap ka sarung teh. Anu ngomong Pak Haji jemput. Redengan Pak Haji naon? Pak Haji ngebut mohon ya buru-buru. Ari eta Pak Haji jemput ka ciri. Apa tuh jemput? Kanjut. Bulu balik kanjut itu. Bulu bau. Maka Pak Haji, oh ya ngebut cenah. Teu nyawa doang ke celana. Aduh, ngebut teh. Ampun. Saunya teh can dibayar ya. Puntennya. Cekurang tuh. Lain ieu teh usaha. Cenah baturan kan ya anu boga. Teu nyanggeran disewakeun tapi. Bayar. Oh, jangan sih. Ngajak Dewa aing mah. Sok punten can dibayar ieu teh. Puntennya. Cekurang oge jokotan deui di dieu. Bayar teh mau di Sebenarnya besok ke dibere ieu goceng lah. Goceng. Goceng. Kayak bayarnya. Kacoceng eta. Nonya. Yuk. Nya. Nuhun. Siap. Bayar, nuhun. Bayar. Nuhunnya. Dengan aya punya lemah lembut ngomong. Nuhun. Bayar, nuhun. Ya. Nuhun. Ya. Bayar. Bayar. Aing bayar sih mah mun. Bayar. Mana coba deui. Nuh, kemana? Nuhun. Bayar. Ye. Eta kan yana bayar tah. Ye. Itu barang si Ajeng. Yuk hayu urang gogodakan. Heureuy Bandung siap nyarengan. Carita asli ti Priangan. Hiburan eak-eakan tong hilap di lalajoan. Yuk di lalajoan. Yuk babarengan. Yuk di lalajoan. Teu niat nyinggung sasaha omat kula parasean. Tong hilap. Subscribe, di subscribe, Di like. di komen atuh. Teh hilap Lonceng lonceng na teh. Hayu urang aja yuk. Ayo.